Munti mangsa dina akhirna moal kasasar roh jeung sumana dipuji Allah surga tempatna Wadah mayitna oge kafana Wadah mayitna oge kafana زمزم الحادي وما ترنا يا الله khotoya mun maut mah ieu nyorangan taya nu ngarencangan torojo malaikat datang ngalisankeun patakonan Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'a syani wa daraji Adfatai ajiratal alamin Ya Khairul judi wal karami Ya Khairul judi wal karami Salam Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'a syadi wa daraji Arfatal ajiratal alamin Ya Khairul judi wal karami Ya Khairul judi wal karami Dulur ulah mopohokeun wajib ngaji jeung kana ningkatkeuna pikeun ngandeukeun iman tauhidna saena beukeun mulia mautna saena beukeun mulia mautna Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'a
Ya Hailal Judi wal Karami, kedulur batur rejeng tatangga, kudu rarukun ulah pasea, eta teh sunah Rasulullah Nabi Muhammad pranudan urang, Nabi Muhammad pranudan urang. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyadi wa taradi, atbata yadi wa dal'alami, ya Hailal Judi wal Karami, ya Hailal Judi wal Karami. Munti mangsa dina akhirna, moal kasasaroh jeung sumana, dipuji Allah surga tempatna, Wadah mayitna oge kafana, wadah mayitna oge kafana. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyadi wa tarami, atbata yadi kesempatan orang sadayana kesempatan urang ngadongkeun sepurang sadayana, urang ngadongkeun urang sadayana, urang ngadongkeun urang sadayana, maut husnul khotimah, maut husnul khotimah, maut husnul khotimah, ya Allah, Allah. Jadi bagian orang sadayana yang merangkal hiat yang doakan kurang sadayana, ibadah singka bijarunya kabija akhirat. Allah diberi rezeki diberi rezeki anu mulia anu barokah, sing biasa maslahat dunia akhirat. Doakan kurang sadayana, menuju ilmu sing manfaat kabija bagirnya bangsa.
jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin ya Allahumma Allah. barik lana li qaryatina. Allahumma barik lana li qaryatina. Allahumma barik lana li qaryatina. Ya Allah berkahkan kampung abdi sadayana ya Allah. Ya Allah berkahkan kampung abdi sadayana. Berkahkan kampung abdi sadayana. Wasilahna ya muludan. Wasilahna ya orang sadayana memperamut kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan guru-guru orang sadayana, para ustaz, para guru-guru aya tempat sini banyak yuswana ilmu barokah. Masih orang sadayana anu hadir di tempat sini hasil maksud sing dipasihan kemuliaan keberkahan. Oke sing dipasihan ditebikeun tina panyawat nutur panyawat sing didamangkeun ku ieu wasilah ku ieu kabarokahan. Sayyidina Allah Ta'ala matala berdoa amina ina ismi doa bijabi bika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati karamati hadil yawm bi barakati hadil lailah bi barakati hadal majlis wa bi sirril asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu-ibu sadayana, oge bapak-bapak, oge khusus ke para asatid, guru-guru sadayana, hapunten anu kasuhun sikuring dieu ngabajigur ngariung barang alir jeung guru muda sareng di paranku Jojo dari cilik. Nomor hapunten anu kasuhun sikuring dieu teu aya niat maksud mematahkan kasadayana, tapi sejak pangeling-eling ka urang dieu urang sejak cilik. Hapunten anu kasuhun. Oge urang sadayana doakeun wabil khusus Abi nyunten video anak di sadayana berkhusus yatim urang kalih yatimnya anu mana abdi ayeuna dina dangan ayeuna nuju ngarintis oge ngabangun pondok pesantren pamugi ieu pesantren bangunan mugi sing dienggalkeun rengse kitunya oge pamulem di sadayana insyaallah kaping 2 Desember simkuring sejak ngayakeun mudah di atos sadayana urang ieu kaditu silaturahmina ka kampung Unjuk Kirang di Kecamatan Kadungora di atos urang ngariung silaturahmi deui kitunya. Hapunten anu kasuhun hampura anu kateda sakitu anu kapihatur hapunten pisan kasadayana ka urang dieu. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heula eta ieu urang beus hadiah heula nya sayida bisa ngaranna dini ieu Rahmi ieu tuh salabu pek balik ngalagu pek ke abdi muka dompet nanya buat duit deui ayo teh budak yatimna ulang ini ka deh yeuh teh ini harum api-api deui kapayun mah aya kan pangabutuna beda-bedanya ieu mah beda ieu budak kelas 10 ieu budak Rahmi oke can sampai yang ditutupnya abdi masa kisah resep jadi asal jeung budak ieu teh asal sono tara ka bapak asal apal wajahna teh ieu kabayangnya iya budak dari tadi kalau ini bapak apa tuh wajahnya oh mama piatu berenya mama iraha ini keur maot mama keur kelas sabaraha kelas beralit kena tapi kabayang wajah mama kabayangnya ayeuna mah bapana nikah deui teh heueuh bae cenah nikah deui bener karunya atuh kan bae da urusan kolot kita tanya lamun bapak nikah deui pek cenah nikah deui lamun mama yang nikah deui pek nikah deunya mama nikah deui teh ye kita damarakna bener marakna teh hah mana mama bae teh ngejahe kembali lamun aya hayang pek nikah deui teh naon ulah asa kabiladat ku budak nya sakira-kira urang butuh kana mah sok teu naon ulah aya ibu tiri hanya cinta tepat dua kali kan nyanyi deui kali ya teh ke lamun diundang deui insyaallah nyanyi deui nya tah abdi geureun sakieu teh baiklah bae dibeakeun we nya keur bae deui mah nemongkeun kabungah ka urang dieu nya mudah-mudahan kabungah ieu sing tiasa parat ka akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin keur bae dini indungna mana bapana mana dini hah? Kalimantan ulin? Gawe? Astagfirullahaladzim ka dia satu bulan sekali
Satahun sekali Allah ari tadi jeung saha ini jeung mama jeung nenek meureunnya baik tah beunang naon asa ente mah ieu tugasna sakola diajar turun tumut kapot geus kitunya lamun diri kang ini geus teh kitu ulah hararese lamun di tah nya teu bae tah ulah kang ini lamun di pot geus kang ini pakai juga put aja sak aja juga sak aja put pakai juga put pakai ke put pot geus kang ini lamun kang ini bae tah kang ini kapot disebut pakai juga put dia sak juga dia sak put dia pakai juga put turun tumut kapot disebut kang ini kang ini si pot geus kang ini put pakai juga put aja sak aja juga sak aja put sak juga put dia ke pot geus si pot geus put juga sak aja tu juga sak aja turun juga sak aja put tu sak tumut pot geus itu pot geus put sak juga aja put sak aja juga tu sak